blesur blesur. Puluhan cucuk landak ngablesur ngarah kana awak Nabi Mar'ah. Sedangkan Bimarahna harita masih keneh katempong ulang. Tapi kumaenam teuing kumaha suku Bimarah rarasaana aya nu ngajeletit ngegel. Hari nu ngegel mah teuing simet teuing naon kontan Bimarah dongko bari leungeunna nepak kana suku. Jadol teh naon ieu ngegel kana suku aing? Cek Bimarah bari dongko nepak kana sukuna. Jadina Bimarah teh harita teu kahajang ngelok atuh cucuk landak anu rek ngarah kana tonggongna teh lolos wus wus ngaliwatan ka Bimarah. Bimarahna mah teh sadar lamun manehna teh kakarek bebas tina bahaya ngan ari pikeun Ki Surasoma panglima pasukan landak teh. Kajadian eta teh bener-bener matak jadi olohok. Disangka ku Ki Surasoma mah Bimarah teh memang sakti. Beuh eta si orang bener-bener sakti makhluk teh. Gerentes Ki Surasoma beri olohok. Di sejen pihak sabot Ki Surasoma masih kena olohok. Bimarah geus ngenyang deui ka dari kudana bari nyarita. Beuh kuda liwat ingit euy. Cek Bimarah bari ngenyang ka dari kuda atuh beretak kuda teh ingit ninggalkeun eta tempat. Ki Surasoma karek sadar kaget. Waduh, dah aing kalah ngahulang bae. Itu musuh aing geus kabur deui. Atuh tuluy Ki Surasoma oge ngablesat deui ngudag Bimarah. Harita kuda anu ditunggangan ku Bimarah terus ngablesat lompat menitarik. Sakali-kali luncat ngajaul lamun pas marengan ngaliwatan rombang, rungkun atawa tangkal anu ngahalangan lengkahna. Ayeuna mah Bimarah teh meureun geus biasa karena potetek biuk dina tonggong kuda. Nyeungeunna nyepeng kana kadali kuda. Akhirna mah Bimarah anjog kana hiji tempat. Sigana mah eta teh kebon di hiji pinemburan. Buktina eta tempat teh siga nu pinuh dipelakan ku tangkal sampe. Bimarah meuni bunga. Tali kudana ditarik deui. Eureun kuda eureun. Sigana mah urang teh geus aya di jero lembur ieu teh. Cek Bimarah bari narik tali kuda. Atuh reg kuda teh eureun bareng jeung kitu ujug-ujug kajilang celek. Ki Surasoma anu ti tadi ngudag teh geus ngajelegedeg nangtung hareupeun Bimarah. Halah, sia rek kabur kana deui kurang ajar sia. Cek Ki Surasoma bari ngabedegan nangtung mulak cangkeng hareupeun Bimarah. Atuh lenyap. Bimarah teh kaget ngalenyap. Panonna mencrong ka Ki Surasoma. Haram jadol, eta geuning landak goreng patut teh masih keneh ngudag ka aing. Gerentes Bimarah bari panonna mah merong seukeut ka Ki Surasoma. Nah sia merong bae ka aing. Kaget sia teh aing udag sampai ka dieu nya. Cek aing oge, ku aing mah pasti diudag. Masih lumpat ka tungtung langit oge. Cek Ki Surasoma deui. Bari matana anu herang caang teh molotot ka Bimarah. Bimarah kerung, pok nyarita. Ari sia ngomong teh padongap bae. Kos nu heueuh bae sia geus nyaho tungtung langit. Je dasar boloho sia mah. Nu kitu ngaranna paribasa. Babasaan sia di tengah ti paribasa mah. Cek Ki Surasoma bari anggar molotot ke Bimarah. Bimarah nyerengeh. Si orang rada cerakan oge ieu mah Silman teh. Tapi da tetep pasti pinter aing atuh. Aing manusia. Aing teu meunang eleh ku makhluk siluman anu goreng patut geus kitu. Gerentas Bimarah. Nah sia ngadon ngahulang itu. Hayu sia siwang tarung patut tunggal anjing aing sia. Cek Ki Surasoma deui bari huntuna kekerot. Bimarah reuas ditangtang tarung kitu teh. Hatena ngarasa seber. Tapi ari di hareupeun Ki Surasoma mah tetep bae siga nu kalem. Siga nu kasieun. Emangna Andika teh wani kitu tarung jeung kami? Yah, pakade ge makhluk awewe kos Andika. Cetek geuleuh. Malah naas sia kalah kabur tadi teh. Sanu kabur sia? Kula mah ngaragangan Andika. Bisi Andika na izin geuleuh ku kula. Era naas sia atuh. Lamun si era jajatan ku kaula, kapan sia teh pasti era atuh. Cek Bimarah deui bari jebi ngahajak maksudna mah ngulur-ngulur waktu. Bari mikir neangan jalan pikeun kabur. Tapi Ki Surasoma kalau bagi ambak kaok ngomong deui bari molotot. Montong loba alasan sia. Lamun sia bener-bener ni ka aing. Yo, gerta ada sia serangan ti aing. Cek Ki Surasoma deui bari katempo masang kuda-kuda siap rek nyerang. Bimarah ruas, sieun nempo Ki Surasoma rek nyerang kitu mah. Bimarah buru-buru nyarita deui siga heueuh bari curing hak. Kanjeng Prabu, syukur Kanjeng Prabu ka dieu. Cek Bimarah pura-pura curing hak. Tapi ayeuna mah Ki Surasoma teu leuwaseun. Halah sia, percuma sia, wakau kitu oge aing geus nyaho. Sia teh nipu.
ayeuna mah aing moal katipu jeuleus ya, cek Ki Surasoma. Ayeuna mah manehna teu kapangaruhan ku omongan Bimarah. Bimarah gara-gara teu ateul. Jadol teh, sia orang geus apalin ngarasiasat aing siluman goreng patut teh. Gerentas Bimarah. Ari Ki Surasomana geus siap deui rek nyerang. Katempo masang kuda-kuda meni panceg. Suku katuhu dikareupkeun, suku kenca ditarik ka tukang. Ari dibaleungeunna diserangkeun hareupeun dada. Bimarah beuki geumpeur bae. Waduh cilaka, sigana mah ieu makhluk siluman goreng patut teh bener-bener nyerang ka aing. Gerentas Bimarah bari nauteuk namah terus mikir, kumaha carana bisa salamet teh siluman landak. Kek euy cakedeung euy. Gampang lah urang tarung mah, tapi kudu puguh aturan heula atuh sia. Alah sia make ngomong aturan sagala. Gelut make aturan sia. Cih atuh sia mah kudu puguh. Lamun meunang hadiahna naon atuh sia? Sagala oge kudu puguh aturanna. Ari geus kumaha sia kahayangna atuh? Geus ka dieu atuh ka dieu. Siana kadeukeut kula rek nyarita. Rek nyarita naon sia? Sok wae rek nyarita mah sia. Da ku aing kadenge. Ih atuh ulah tarik teuing. Bisi aya nu ngadengeun euy. Engke rugi anikana. Cek Bimarah. Atuh Ki Surasoma teh tuluy leumpang nyampeurkeun ka Bimarah. Barang geus deukeut, Bimarah buru-buru ngenyang ka dali kudana, bari mere parentah. Kuda, luas sepak tah eta euy makhluk goreng patut teh. Cek Bimarah bari ngenyang ka dali kudana. Kuda siga nu ngarti hiem, suku hareup duanana ngajaul ka luhur, tuluy cilebet nyepak awak Ki Surasoma meni tarik pisan. Atuh Ki Surasoma teh meni majelang jauh kadenge ngagoak. Waduh, kurang ajar sia, licik sia. Cek Ki Surasoma bari awakna majelang jauh. Sedangkeun Bimarah buru-buru narik deui ka dari kuda. Kuda, luat kabur euy, gawat. Cek Bimarah. Kuda hihiem deui, tuluy bertek lompat kabur meni tarik pisan. Bimarah ngarasa ngamplong. Pinter euy maneh teh kuda, alus. Kula jadi salamati bae. Cek Bimarah bade ngusapan tonggong kudana. Kuda ngarti ngarasa bungah di alam ku Bimarah teh, terus lompat kabur deui bari hihiem. Ari Ki Surasomana anu tadi disepak ku kuda, awakna katempo ngalayang, brak ragragana hiji rungkun. Aduh, hareup ciadol. Aing si horeng katipu deui bae. Cek Ki Surasoma bari tuluy nguniang hudang. Bener-bener teu bisa diantep ke dia mah. Geus 2 kali aing katipu. Ayeuna mah ku aing moal dibere hojah sia. Gerentos Ki Surasoma bari tuluy ngagibeugkeun awakna jenggerek robah wujudna deui jadi landak carucukan. Tuluy eta landak jadian teh ngagulutuk deui cepet rek ngudag Bimarah. Di sejen pihak, Bimarahna masih keneh nunggang kuda anu terus numpat mapayan jalan satapak. Beras deui ka hiji kebon. Anu sakulilingna dipelakan ku tangkal cau. Sakali-kali Bimarah ngalieu ka tukang. Sieun bisi Ki Surasoma ngudag deui ka manehna, tapi si horeng aman. Ki Surasoma teu katempo aya di tukangeuna. Bimarah ngalik ka dari kudana deui bari nyarita. Geus lah kuda udah cepet teuing euy. Ieu kamina asa jadi nyari di awak. Cek Bimarah bari narik ka dari kudana. Kuda lompat ngandoran. Tapi keur itu ujug-ujug aya hiji landak halangan jalan. Si horeng Ki Surasoma anu geus anjog nepi ka dinya. Rek kabur ka mana sia? Dasar licik sia. Cek kula oge ka mana bae oge ku kula mah diudag sia. Cek Ki Surasoma anu ngawujud landak ka ayeuna mah. Bimarah ruas. Buru-buru narik deui ka dari kudana. Kuda eureun. Aduh haram jadol. Dasar siluman burung sia. Angger bae ngudag-ngudag ka aing. Gerentas Bimarah. Ari Ki Surasomana meureun kulantaran geus bener-bener ambek, geus teu loba omong deui, tuluy ngabersat nyerang. Cucuk-cucukna rentang merencos, blesat landak jelmaan Ki Surasoma teh rek nyamber kana awak Bimarah. Atuh Bimarah teh meni soak. Kuda, awas. Cek Bimarah bari narik ka dali kuda. Kuda ngarti, kajeleng eta kuda teh ngagejeleng ka bulah kenca. Bimarah salamet, landak jajadian Ki Surasoma lolos ngaliwatan awak Bimarah. Kurobas ngagurubas kana rungkun. Bimarah ngalenyap, ruas karirihnakeun. Haruh salamet euy. Coba lamun teu geus kabayang ku aing meureun eta tujuk landak teh ngarancep kabeh kana awak aing. Nuhun euy kuda, nuhun euy. Geus sababaraha kali andika nurungan kaula. Cek Bimarah.
Tapi kakak oge Bimaraah teh ngarenghap. Lamun ngarenghap teh mah ujug-ujug ngaberesat deui landak kejadian Ki Surasoma teh rek nyamber kana dada Bimaraah. Bimaraah ruas. Awak geus karasa leuleus, rek ngomong bees ora teu bisa kaluar. Ngan untungna kuda nu ditumpakan ku Bimaraah teh bener-beneran cingeus. Sakilat kuda ngajaul ka luhur. Wus. Serangan landak lolos deui bae, landak ngaliwatan sahandapeun kuda, bres, yoreng malah keuna kana tangkal cau. Kabeh cucuk-cucuk nancep kana tangkal cau. Landak kejadian Ki Surasoma ugat-ugat hayang leupas, tapi sigana nancepna teh jero teuing pageuh. Awak Ki Surasoma napel kana tangkal cau. Bimaraah olohok nempo kana eta kejadian, tapi tuluy mah nyerengeh bunga. Heuh, geus nyaho ayeuna mah aing kalemahan landak teh. Si horeng apesna teh ku tangkal cau. Lamun kitu mah ambil teu leupas deui, ku aing kudu dibabuk deui sia ku tangkal cau, cek Bimaraah. Tuluy maehna turun tina tonggong kuda, seret nyabut pedang anu nogel dina cangkengna. Maklum kapan ayeuna mah Bimaraah teh geus jadi papatih karajaan Siluman Badak. Jadi kamana bae oge teu waleh nyoren pedang. Plas. Bimaraah tuluy nuar tangkal cau anu rada gede. Kot dicokot, tuluy leumpang ngadeuketan ka Ki Surasoma anu geus teu walakaya ku sabab awakna napel kana tangkal cau. Hiu, cerem awak Ki Surasoma teh dibabuk deui ku Bimaraah ku tangkal cau. Cek ulah oge sia teh moal mampu ngalawan aing mas ya. Cek Bimaraah sageus ngababuk landak jajadian Ki Surasoma ku tangkal cau. Ki Surasoma antuk namah teu walakaya minta ampun. Ampun euy, kula taluk, bebaskeun awak kula euy, ampun. Hah, wayana euy. Kula moal dibebaskeun, lantaran kula mah teu percaya ka Andika. Mana aya siluman jujur sia? Cek Bimaraah. Bari tuluy balik deui nyamperkeun kudana, kalacat naik kana tonggong kuda. Geus aman ayeuna mah kuda euy. Hayu maju deui euy. Cek Bimaraah. Atuh tuluy kuda teh maju deui. Sora sepatu kudana kadeng yang menipating kotoplak. Woi, ulah ninggalkeun kula euy, kula taluk, bebaskeun awak kaula. Kadenge sora Ki Surasoma wakauk menta dibebaskeun. Tapi ku Bimaraahna geus teu dipalire. Terus bae ditinggalkeun geus teu ngalieur-lieur acan. Kuda anu ditunggangan ku Bimaraah terus lompatan mapayan jalan Pilemburan. Bimaraah beuki ngarasa bunga. Anjog oge aing ka Pilemburan ayeuna mah. Tapi lembur naon atuh ieu teh ngaranana? Gentes Bimaraah bari panonna rurat-reret nempoan kaayaan di eta lembur. Lembur geus simpe sigana teh lantaran kaayaan memang geus peuting harita teh. Kur kitu cileger, cilegur, kadenge sora anu pating cileger, pating cilegur deui. Cahaya pating pulisat di Jomantara. Lir bae kilat anu pasusul-susul. Bimaraah kaget, hatena inget deui ka Nyi Lasmaya. Bimaraah narik deui ka dali kudana sina eureun. Eureun heuh ai kuda eureun euy. Cek Bimaraah bari narik ka dali kudana, reg kuda eureun bari kana ngehiem. Sigana mah urang teh kudu balik deui ka daun tadi euy. Lantaran kula kudu nyelamatin heula si Lasmaya. Heueuh da ayeuna mah kula oge geus apal kana kelemahan siluman landak. Salamehna kula rek nuar heula tangkal cau pikeun pakarang. Cek Bimaraah. Kuda hihiem deui, tuluy eta kuda teh malik deui ka tukang, peutak lompat deui. Cag urang tunda heula. Ayeuna malik diheula nyaritakeun kaayaan di leuweung Bandot Singa anu masih keneh keur perang campuh antara pasukan Siluman Badak anak buah Prabu Durakumala ngalawan pasukan Siluman Landak anak buah Prabu Jayamaruta. Harita perang katempo beuki ragot. Korban ti dua belah pihak beuki loba nu rarubuhan. Dina kaayaan kitu Nyi Lasmaya masih keneh aya di tempat anu dipernahkeun ku Prabu Durakumala teh. Nyi Lasmaya bener-bener ngarasa teu leudeng, dadana ngarasa sesebelakan. Kumaha ari geus kieu? Sakuduna mah dina kaayaan kieu teh aing bisa kabur. Tapi lamun aing maksakeun kabur, ka mana atuh jalanannya da aing teh apal. Keun mah masih keneh aya di leuweung anu gerotan.
Lamun aing salamatina bangsa siluman oge, aing teh meureun bisa cilaka dihakan ku satu galak. Gerentes nilas maya keur kitu teuing ti mana datangna gaur ujug-ujug kadenge sora mau anu gaur. Kadena asa deukeut pisan. Nilas maya reuas ngali ka pelebah datangna sora anu cilik gedeg katempo aya maung lodaya mani gede pisan. Buntutna panjang dikupat kapit. Nilas maya reuas soa kacida. Awakna geter tuur leuleus sungut calangap. Rek ngomong sora teu bisa keluar ngan saukur bulebab-bulebab. Si horeng eta maung teh Prabu Lodrapati raja siluman maung anu masih keneh sakutuna Ratu Candrawati. Manehna ngahaja datang kadinya pikeun ngahalangan lalampahan Prabu Durakumala jeung rombonganna. Prabu Lodrapati anu ngawujud maung kadenge cemerita. "Saha ari andika heuh?" cek Prabu Lodrapati anu masih keneh ngawujud maung. Atuh nilas mayana beuki reuas lantaran ngarasa aneh aya sato bisa nyarita sigana masih rumah deui bae ieu teh. Heuh eta da buktina mangkana aya maung bisa ngomong. Gerentes nilas maya. Nempok nilas maya teu nembalan eta raja maung teh pok nyarita deui malahan mah siga nu rada ambek ayeuna mah. Nah sia ditanya teh teu nembalan kurang ajar sia. Ari sia teh siluman ta manusa, cek Prabu Lodrapati nanya deui. Lantaran kaayaan nilas maya kaambeuna ku Prabu Lodrapati teu paruguh disebut manusa da boga hawa siluman. Ari disebut siluman da dedegana manusa. Sedengkeun nilas mayana beuki soak tapi manehna wani-wani maneh ngusir eta maung. "Halik sia ka ditu siluman, halik sia. Kami teu masa boga urusan jeung Andika, montong ngaganggu kami," cek nilas maya ngusir eta maung. Nilas maya teu wani ingkah ti eta tempat lantaran inget kana amanat Prabu Durakumala anu nyaram nilas maya keluar tina rajah gaib supaya salamet. Atuh diusir kitu tangtuna bae Prabu Lodrapati ambek gaur kadenge ngagaur deui. Tuluy luncat siga nu rek ngarekeb ka nilas maya. Atuh nilas maya teh beuki sasah. Maehna langsung deku bari nyeklan sirah. Bari jeung peureum ku sasah-sasahna. "Tulung!" cek nilas maya ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.